Anjir elon kerjaan euy. Jadi mah cocok kerja deblok syarat-syaratnya dia mah. Duh, saya ini nyuling. Mendingan nahan ka cida Sahanya? Oh mana blok nu nyuling teh? Nahan ka cida blok mana nyulingna? Cocok lah karena kebahan manuk mah. Sakieu ngeunahunana piraku ngagebahan manuk, Bos. Euy blok, mana mah mun dianggap serius gitu. Eta kunaon tuh banget. Nih kusut kitu kos. Menurang layan pajelit. Apal sorangan meureun Bos kamari mana urang kumaha kalau ngitan duit 100.000 keur bekal satahunan eta teh. Geus blok, teu pasti galau deui. Aing dia ya panggilan lowongan pekerjaan cocok ieu mah mana syarat-syaratna ge. Jaba gajina UMR. Tempo gerata. Dibutuhkan tukang ngon domba profesional. Syarat laki-laki umur maksimal 100 tahun, goblok umur 100 tahun. Menjomblo minimal 10 tahun. Apalanya aing ngajomblonya. Gaji UMR, jika berminat langsung datang ke dekat lapang bola Karang Kamulian. Wah, lumayan gajian nama UMR Kayak nama congka deket lapang. Ini teh lapang sepak bola Karang Kamulian. Cong sampeurkeun ka ditu. Bos, antar bos ka ditu, Bos. Lah ji gue mana sorangan ka ditu, urang mah aya urusan. Sok aing didoakeun sing katarima lah maneh. Oh tuh, orang ngerek coba nelang ngalaman coba. Sok. Wah, iya meureun euy. Pandang dombana lega kieu. Oh, itu meureun euy nu boga dombana. Punten. Mang, punten. Mangga, Ih, yes. Maneh kenaon di dieu? kapan peternakan ieu mah nu boga nagena urang? Ai maneh naon ka dia, Blok? Oh, nu maneh, Yes? Aing kan geus lila teu panggih euy. Geus sukses kieu mah geus boga sagala. Urang teh nempo ieu euy lowongan. Bukan heuh bener euy aya lowongan gawe di dieu. Pedah tulisanna aya lowongan di dieu euy, ngangon domba. Oh heuh, Blok, di dieu keur ngabutuhkeun pagawe, ngan kudu dites heula. Dites naon, Yes? Wah, keur sarua balad ieu ulah dites-tesan. Oh heuh atuh, Blok, moal make tes-tesan. Kan apal ieu lin syarat-syaratna kumaha? Heuh, Yes, urang ge apal geus maca ieu. Kan apal sorangan urang geus ngajomblo sabarapuluh tahun. Jika tuh sampeurkeun senior maneh mi apal kumaha carana ngangon. Yes, siap, Yes. Ru, kemana wae maneh? Mana nae di dieu? Ih, orang ngelamar ka si Bojes. Sudah teh nu si Bojes ieu. Aing gawe geus lila di si Bojes. Kita ngurus balong jeung embet tuh deuleu sapi. Ai mana ngalamar ka dieu? Heeh, kita nyamperkeun maneh. Kita diajar ka maneh, aing geus teu boga duit euy. Mana ngalamar dia geus? Enak ospek heula poe yuk diajarkeun. Ayo. Poe diajarkeun pematahan cara-cara. Ayo balong naon, Ru? Ieu mah kurame. Ukuran sagede rokok. Ieu sarua kurame. Tuh, Blo, nu itu domba tuh. Oh, itu. Nu itu sapi, mana mah sok pahili domba jeung sapi teh. Oh, domba mah nu leutik heuh. Heeh, sapi mah nu gede. Ari cara marana kumaha yuk? Kan maneh seniorna. Kurangen baheula diciuman heula hayang sina dahar teh domba teh. Berarti aing kudu nyiuman nya. Heeh. Kudu lo. Sieun. Kudu arek gawe di dieu mah. Ajarkeun atuh yuk. Ayo. Ayo. Cara ngangon domba mah kudu disayang domba teh. Penuh kasih sayang usapan. Ieu. Tah ciuman tarangna.
Nah, gitu. Nah. Tangkep kemana ya? Lindeuk. Nya lindeknya geus kieu mah. Oh, gampang oge atuh nya. Ai kumaha marabana ieu? Ieu nu kayak dahar sorangan. Nu penting mah maneh ngelus-ngelus bari diciuman. Gitu. Cekel. Urang rek ka ditu heula. Ih, lepas. Kan bae ketewak deui. Heeh. Urang rek ka ditu heula. Maneh jaga domba. Siap. Tok sing bener. Duh, ngeunah euy gawe di dieu mah. Nyantai gaweuna ngan saukur. Ngajagaan, merhatikeun domba bisi kabur. Kanyat nyuling heula ge. Wah, si Deblok kalah jogedan di tangan teh goblok budak teh. Dombana kalabur ka madek. Da bener ieu mah budak teh pagawe anyar Kudu jailan ku aing mah. Mbak. Deblok. Nya saya mau duluan nih. Kira aku mbe mah da ujul mah. Si Andrew indit. Oh, Nya, Deblok. Nah, euy domba teh bisa ngobrol euy. Naon domba? loh. Naon be ngageruan wae? Oh, nabi abi putri, Blok. Putri. Halus ngaranna mah euy. Abi teh dikutuk, Blok, di kayangan jadi embe. Wah. Bener euy. Aku lah. Mana mah embe meureun sok aku ngaku. Waktu percaya mah cium abi, Blok. Mun geus dicium, mana jadi jelema deui kitu. Nya, Blok. Teu percaya urang mah. Cobaan we, Blok. Cing kurang diciumnya. Dasar si Deblok, karena Deblok. Ditipu kitu we percaya. Mana aya domba ti kayangan, belenggu. Wah, si bojes euy. Kabur ah. Ini eta si Deblok keur naon? Blok, mana keur naon, Blok? Blok. Yes, imah putri, Jess. Tadi ki ngobrol jeung urang. Dari kayangan cenah ngomongna teh. Ah, putri ti mana? Stres maneh mah. Kieu cara nama domba urang dareuneuh. Dari kumaha, Jess eta mah? Ronah kumaha? Dari kumaha eta seleting maneh muka kehet. Iya mah tas ki urang dia tadi. Betul mama aman dari kumaha segelan keneh. Loba pisan alasan maneh mah, Blok. Geus lah, kieu cara nama mau api benereun domba urang lareuneuh. Ya, buru maneh sapoeun. Jess, piraku ngan goceng. Kan UMR. UMR gawe kieu wae hayang UMR. Cing indit maneh mah lah. Blok, mana rek ka mana? Urang mulang heula dipecat euy ku si Bojes aing. Nah, sia mah karek gawe sapoe mah nya dipecat. Aing disangka ngareunuhan embe gara ku si Bojes. Padahal embe na bisa ngobrol, ben keur ngareunuhan. Urang teh keur ngobrol jeung embe. Ah, mana mah stres sunan. Mah nyambe bisa ngobrol, tiraha embe bisa ngobrol. Aing ku gudruk euy, jigana aing halu euy. Gara-gara efek lila tinga jomblo. Salah urang rek baliknya. Duh, anjing aing ngerasa bersalah sabenerna main karunya Tapi da aing resep ngajahilan si Deblok. Baiklah, hitung hiburan.